panbealna pegat ting naon. Pun pegatnya kitu teh mah bisa diakalan kudu meuli nu anyar ngan bengkel di deket. Urang keur ngeunah-ngeunah ngebut di jalan. Geus ngalelewe budak itu kurang beri di dadahan ngalelewe nya gigi dua dipanteng kieu. Di tikungan pas orang PKD itu dagan barudak ke si bensin. Lalila Mang Nyirpan teh. Asalila telepon. Ieu Uden. Kababayan. Aduh, kababayan otak repot. Kumaha Jis, rame teh Jis. Tadi mangajis naon? Aya ngalung. Ngangkurut hiu ih. Tuh mah. Aula dipaksakeun si nambah. Mun aing sedahar mah kan bisa sabeuneu oge jalan sedahar mah. Sok. Wah. Jangan memberanikan diri berenang di lokasi yang telah kami. Cep. While me do my two-step. So, di Jelekong karena ini dominan orang Manggahang. Nah, titik keberangkatan berada di Indomaret Munjul karena kebanyakan orang Manggahang yang mengikuti ke Pangandaran. Cobaan anjir. Di dia teh Jol Suwanda yang bumerangan cenah. Ayang bumerangan di. Ayang bumerangan. Dia Kemang Oga dipimpin. Oke, jadi sekarang berada di rest area di perbatasan Bandung dan Garut bersama Irfan Rizky Maulana. Harus rujit diri. Ya memang rujit tapi kan menghasilkan uang dari setiap perkataanku. Anda, ya artis. Tah di ieu ge geus rest deui istirahat deui di Gunung Gelap teh. Karek apus di Gunung Gelap geus eureun. Terus Oreo Gunung Gelap. Tah di dia teh Arni karek sadar pepna leungit. Pokoknya setiap nyeun video berarti eta eureun. Tah ieu teh eureun di Pamengpeuk. Berarti geus 3 kali tah eureun. Nu kahitungna. Can trouble geus loba. Nah bos, BTS bos. Iya judulnya naon vlognya bos? Vlog go to Pangandaran sama keluarga Belenah Production. Ainu pas ieu Keur nge-vlog tuh tinggali admin ya. Keur nge-vlog tah anjing tinggali. tidak boleh seperti itu Anda. Iya mung dibuka kedokna euy. Kayak aya na foto loba da. Bangsat kau. Jatuh tajong. Nah, di dieu mah bareng hartana. Eta Albasyah seberapa puluh jutaan. Ayam meureun euy cair dah. Profit. Albasyah. Albasyah teh naon? Tai. Tai. Ini mah barengan. Hah?
Kai Al-Baqarah ya. Aya alba ya. Tuh tinggal da imah nama lah leutik. Tapi bareng hartana orang dia mah boga sawah, boga domba, boga ieu hayam. Tuh ieu keur di rest area. Poya bos. Eueuh ieu anjing keur ngaramongkeun urang. Gara-gara bitu motorna Guys, Tah ieu eureun ieu teh trouble deui pegat panbel nu si Uden. Kenah tapi pemandanganna ieu teh disancang di Maremere deh. ngobret deui sia. Dibawa we ka bengkel motor Uden teh pegat panbelna. Pas dicek di bengkel teh geuningan loba pi omongan ieu motor teh. Mun dileuweung eueuh bengkel jiga ripuh. Di dieu untungna teh aya disancang. gedean seeutik gedean. Urang keur ngeunah-ngeunah ngebut di jalan. Geus ngalelewe budak itu kurang beri di dadahan ngalelewe nya gigi dua dipantang kieu teh. Di tikungan pas orang PK di itu dagan barudak ke si bensin. Lalila manggirpan teh. Asalila telepon. Ieu Uden kababayan. Aduh, kababayan otak repot. Otak putar balik we. Ieu keur naon tadina? Jadi keur nyelau, keur nyantai. Kita eureun heula, aya naon eureun cenah. Ya naon? Itu can omeh. Sami Nyamung, wah Ivan tong korban. Tong korban. Jis kumaha Jis? Rame teh Jis. Tadi ya. aya ngalungkeun aing. Ngalenya poe ya. Tek ngejedog. Iya motor Mang Ajis Satong. Ajis bebeja ka kolot. Duka tah. Yo ieu teh curiga gara-gara aya hatongan jadi we kieu. Abi tos bebeja alhamdulillah tah aya nanaon. Salah loh kadinya. Nah, ieu motor si Ajis enak. Kameramen. Apret berarti ieu mah. Jadi mubazir. Tah, ini berarti ya. Bang Jago. Ketemu lagi. Ya. Kita itu udah 3 bulan gak ketemu. Ya, kita udah collab berapa album. Ya, tapi gak ada yang dipublish. Ya, bukan gak ada yang dipublish, gak ada yang jadi. Wes ini ngecapruk wae ya. Ya, keur di rest area kilometer gitu. kilometer persegi. Iya nyasap cenah tadi teh karunya aing deuleu. Aing ditinggalkeun geura aing mah. Tah geuningan nepi oge jam 8 jeung jam 9 itu poe deui pokona mah nepi ka dinya teh peuting Di pondok ieu. Ieu aya AC, aya TV, dipuduain kamar mandi, dapur. Ya pokona mah karek nepi capek anjing hangru bau. Ketemu lagi. Enggak, banget aku gentel, enggak mau. Banget aku capek banget. Aya AC, aya G,
Kenapa dia anjing ketupat? Masak mie ini di mana? Itah kain nungna. Si Osi, kenapa si Osi atasnya teh? Oh, Osi benernya. Dia budak pindah. Irek ngeplong sewa anjing. Kita Sesama satu band mohon jangan mengganggu ya. Ini samaan bajunya. Ya, kami keluarga mengucapkan selamat mengamkan Pada puasa. ubur-ubur suganu atau anu herang wae mah jodoh urang di dieu. Wah, kenaon deui da aing menangan. Ya, Boy, goblok. serem anjing aya urang goblok. Can nyaho jalur ieu nya anjing gali. Can apa lilingkeran? Can apa lilingkeran tapi da geus bae lah. Da aya nu nanggung eta mah. Da kolotna ieu. Heuh, kolotna ieu. Kan mun urang jadi kolotna, urang moal diijinan. Mau nih. Hajen orang kieu di tukang. Tuh, tinggal di geber anjing di motor tararing. Oh, tah. Itu pantai bro, lain sirkuit KLX. Kudu nama ieu di pihak wisata aya anu nyieun trail. Jadi khususnya. Khusus. Keula ieu foto hade euy, jang foto mah. Abi di tengah pantai. Abi jeung Mang Irfan di tengah pantai bentang samudra. Aduh, ya ada kitunya pemandangan.